Rebo isuk anu deuk ka ladang, nu deuk ka pasar, ka kantor, deuk ka berbagai tempat anu dituju ya na kegiatan-kegiatan urang ulah waka berangkat minum cai salai. Tiap-tiap lembur kiai-kiai ustad ngarangeun menta cai. Rebo kasan memeh ka mamana nyieun salaling. Bagi aya di lembur-lembur menta. Mu bisa nyieun? Nyieun. Sakitu kula ngingetan ngeuli. Masyaallah kali. Teu karasa asal geus rebo wekasan berarti kan eta rebo akhir sapar. Lobakeunlah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cenah kieu lobana sabaraha? Mun bisa sampai 4.444. Dah. Ambona kadage ku kabehan beuna. Eungap jana. Satu lamun teu bisa sampai pasaminggu 4.444. Ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad